atuh teu hilap ka keluarga wargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'atna, malah mandar rahmat salam ieu pamudah-mudahan sing diruikeun ka urang sadayana anu selaku umat setia dina jalan petunjukna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina waktos ayeuna urang sadayana biasa cali di dieu tempat di antawisna urang naon hiji pangjejel doa rahing cucuna Pak Haji dinten enjingnya Pak Haji bade dikhitan nyata putra dari si Aderi Rizki namina Muhammad Reja Ali Firdaus. Mudah-mudahan jajal doa ti urang sadayana ieu murang kali atanapi Muhammad Reja, mudah-mudahan sing dijantenkeun jalmi anu soleh anu tiasa taat turut tumut kana aturan Allah jeung Rasulna. Mungkin micen naon kulumut eta tah dipicen sabab lamun teu dipicen tiasa nyangkrung kana cai kahampangan. Itunya tah ieu teh urang sadayana keur ngalakukeun dina dinten enjing terkhusus ayeuna orang tuana Muhammad Reja bade ngalakukeun syariat Nabi Ibrahim. Janji Allah itu dina Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Saestuna rahmat Allah, kanyaah Allah, kasih sayang Allah, kadeudeuh Allah qaribum minal muhsinin, caket jeung jami-jami anu berbuat kebaikan. Ieu diantawisna kebaikan ti orang tua terhadap anakna, mudah-mudahan sing ngajantenkeun asbab naon ngajadikeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan utami ieu pendidikan supados naon engkeuna urang anak urang mengingat kebaikan orang tua teh seperti kieu. Ngalajan naon ngajadikeun ayeuna kebaikan-kebaikan. Ieu mudah-mudahan anu bade dikhitan pangjajal doa ti urang sadayana, mudah-mudahan kina sabadana dikhitan sing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Kedah sabab ieu piwarang Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nguningakeun sabadana urang bertauhid ka Allah, maka Allah merintahkan harus berbuat baik, berbuat kebaikan terhadap orang tua. Ima orang tua anu aya keneh wa ima orang tua anu teu aya. An bentenna orang tua anu aya teu aya mah benten. Andai kata urang dipaparinan rezeki ku Allah anu aya meureun sok pasihan orang tua ku rezeki urang. Anu teu aya entongan ke disuguhkeun tong kopi heuh mangga karuhun atanapi ieu ulah eta mah nya pagawean bid'ah eta mah. Naon anu baris ayeuna naon hiji nyambungkeun hanyalah ku doa. Maka Allah nekenkeun miwarang ka urang sadayana sabadana urang bertauhid ka Allah, Allah nguningakeun wa qadha rabbuka alla ta'budu. Wa qadha jeung masti rabbuka pangeran anjeun tegasna Allah alla ta'buda kana yen ulah ibadah. Jadi ulah ibadah teh kasalian Allah, cukup urang ibadah illa iyahu angin ka Gusti Allah hungkul urang ibadah. Saur Allah dina Al-Qur'an. Bahkan sajabi sabadana urang beribadah ka Gusti Allah, bertauhid ka Allah, maka piwarangan Allah wa bil walidaini ihsana. Berbuatlah baik terhadap orang tua. Sabab indung anu ngandung, bapa anu ngayuga. Melaan urang ka urang teh supaya ayeuna hirup urang teh melaan kumaha, bahkan ibu mah kumaha berkeluh kesah antara hidup jeung mati, wahnan ala wahnin, berkeluh kesah antara hidup jeung mati. Ialah kebaikan-kebaikan selalu urang. Sabab naon? Ku ayana urang ayana di alam dunya bisa kieu, ieu secara syariatna asbabu dhahirul wujud. Sababna dohirna wujudna urang hirup di alam dunya teh aya indung bapa. Lain kaluar tina belah batu urang teh, melainkan kaluar ti rahim ibu. Taina ketika ayeuna kolot geus teu maot wayahna. Sing gede kanyaan. Bahkan saur Allah imma yablughanna indakal kibra. Lamun mah nepi ka anjeun sakolot urang al kibro nepi ka kolot, nepi ka pikun ahaduhuma salah sejina induk jeung bapa au kilahuma atau duanana geus karolot ieu.
Fala taqul lahuma maka ulah ngucap urang kana perbuatan ucapan anu goreng patut. Sampai kana nyerikeun hate kanu jadi kolot. Moal rahmat Allah sok sanajan sehebat apapun mereka melakukan ibadah ka Gusti Allah, tapi goreng patut kanu jadi indung jeung bapa. Ayeuna anu moal ditampi ibadahna. Bahkan saja biti eta pala taqwa walatah tanhar jeung ulah sampai ka ngabentak ka indung bapa teh. Dume aya saeutik kasalahan popolototna eta minta ampun leuwih-leuwih ti kolot ngomong kolot make rek sakecap ieu mah geus 3 kecap. Tah ulah sampai ngajadikeun ngabentak kanu jadi sepuh urang sadayana. Wa kullahuma jeung kudu ngucap anjeun kaduanana indung jeung bapa kumaha ucapan kaulan karima kana ucapan anu mulya leuleus urang teh sing hormat kan jadi kolot. Wahbid lahuma jeung ulah sampai ka kumaha ulah sampai ka naon angkuh lahuma ka indung bapa janaha kadeli tina awak. Itu ari janaha teh artina jangjang, maknya manusia jangjangan sabab ieu termasuk kana majaz. Jadi ulah sampai ka urang ngardak ke dina jangjang urang dina awak urang min tina kahinaan minar rahmati tina banget mikanya urang kudu banget mikanya jeung ceuk Allah wa qul jeung kudu ngadua anjeun terhadap kolot anu tos aya baik nu tos teu aya rabbirhamhuma kama rabbayani